Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui naraskeun hanca garapan anu kiwari katunda carios kalayan judul Curi Buntut Nalo. Karangan Bapak Entang Sumarna anu diropea atanabi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kiwari teh urang wangsulan heula sakedap haribahna limah tuluy ngawadahan sosin kana tolombong teregdeg nganjuk tahu ka tatanggana keur ngirim ka Bahaji dea. Bus kana tolombong saya aya diasupkeun kira-kira pukul 7 isuk-isuk. Harita bah nalika luar ti imahna benang dangdan, calana batik baju kampret benang istrik, diiket model barang bang semplak, tungtung iketna ngalonjor ka tukang, munlang layangan mah gugubahan meureun. Palebah golodog ngarandeug heula, bari ngalieu ka tukang sarta ngomong kieu, "Barudak, Bapa doakeun nya sing bebeunangan nginjem duit ka Bahaji teh. Bismillahirrohmanirrohim." Jut turun tina golodog, bari manggul tolombong keur ngirim dea. Diburuan ninjrag taneuh heula tilu kali, leos bae indit ka kaler, diteuteup ku anak bojona. Baraya kaum dangu Bah Ajid teh imahna kalereun kampung babakan, teu pati jauh tidinya, malah katalah keneh kampung babakan sawah. Hirupna di kampung eta mah pangsenangna bae, demi pakasaban tani jeung jual meuli emas, sarta sok nyewa-nyewakeun gamelan jeung wayang, malah sok ngajar tari serimpi sagala rupa. Ngaran Bah Ajid teh keur golongan ahli seni Sunda mah geus padanya ho malah benang disebutkeun geus masyhur, boh dalangna, boh paranayagana, meh kabeh pada wauheun lantaran di imah Bah Ajid teh meh saban minggu sok dipake latihan ngawayang. Sanajan luhur kuta gede dunia oge, mungguh nu hirup mah sok aya bae kacawadna teh saperti Bah Ajid dea. Najan berat beunghar madah meduh kudahadeun jeung pakean, tapi can sugema keneh bae aya keneh kacacadna, nyaeta hanjakal sakitu geus kakolotan teh teu bogaeun anak hiji-hiji acan, paribasana ge mani henteu kaluron acan, alias hapa beuteung maesih bojo Bah Ajid teh. Abong sifat manusia mah salawasna carang nu sampurna. Poe eta baraya kaum dangu
isuk-isuk keneh di dapur geus pahareng siga ucing rek diadu. Silih sentor hareupeun hau sakitu geus cetuk huis teh. Siga taya ka era bae siga kalakuan barudak leutik sok arocon heureuy nu ditungtungan ku parea-rea omong. Ayu gara urang ngarintip ku sararea baraya kaum dangu. Eta kalakuan aki-aki jeung nini-nini nu mumuluk galujru di hareupeun hawa teh. Ieu mimiti basana nu kadenge tina lolong kerang bili. Cing atuh kolot-kolot teh sing mikir sing deungeun-deungeun. Ulangan ukur ngalalengkur hareupeun hawa bae. Ceuk Ma Esi bari namplokeun sangu tina asupan terus diakul. Kudu mikiran naon deui kami teh si? Nah, aya kakurang keneh bae maneh teh. Ceuk salakina bari ngadeang-deang dampaleungeunna di hareupeun hau. Rek mikiran naon deui nya. Nya urang hirup teh geus ngarasa senang. Lalaki tayak guam. Eueuh ka becus pisan. Eueuh ka era ku deungeun-deungeunnya. Ceuk bojona siga anu ngambek. Hai hari maneh. Cok teu pupuguh pisan. Isuk-isuk keneh teh geus ngajak ngesang. Omong Bahaji sabar jeung leuleuy. Nyaon ka kurang hirup maneh teh. Pakaian loba, jahatun loba, duit loba, cing hayang nyaon deui ngomong sing bener kadinya. Ulah teu gugur teu angin jojol ngambek kitu. Siga jelema kurang jeujehan pisan. Lain kami nu kurang jeujehan. Hukum manehna nu teu boga pikiran pisan. Nya hirup kieu teh senang. Ceuk bojona bari ngahihidan sangu dina boboko. Ceuk kami mah senang. Nyaon deui ka kurang. Lalaki belegu. Geus aman teu ngomong bae. Kandeng bisi dipalengpeng ku pangeurih geura. Ceuk bojona bari molotot. Das, nyapsuan maneh manya. Asa tetua dosa pisan kami mah. Nya maneh teu pupuguh kitu. Kawas kasurupan ku korot bae. Cing istighfar kadinya. Dinya nu kudu istighfar. Lalaki teu eling. Kenyaa ka pamajikan. Nu teu daek nyumpunan kahayang pamajikan. Ceuk bojona bari ngadilang. Hayang naon aju maneh teh. Ulah ujug-ujug nanggung nafsu kitu. Pok ngomong sing bener. Nu leuleuy ngaraka hati ku kami. Sawarga kebon ublug abdak. Imah sewaan loba. Radio ngengkreng naon deui ka kurang teh. Teu butuh nu kitu patut. Ceuk bojona bari ngalius jebi. Nya aju hayang naon maneh teh. Hayang mobil, Judi. Nya hayang naon aju. Ikirut ku sorangan. Piraku jeung haji makawas lain kolot bae. Ojo kalahuis we nya nyambuang. Das ari maneh. Sok matak teu kaharti ku akal pisan. Itawaran naon kahayang teu metu. Kalah ngadon kegelonjong kitu. Siga jelema nu ngajak-ngajak liur. Naon? Kabatul nyebut liur. Gampang bae nya ngomong teh.
Sidik maneh nu dieu. Kolot-kolot eueuh kabecus. Ceuk bojona molotot. Ngomongna teh bari nyentor siga nu keheulna keur. Uluh, gusah, gandeng ulah nyari jaja pupuguh tuing. Ulah ngamimijian ngajak ngesang. Ira ku tatangga, ngadon marabutkeun balung tanpa usi. Ceuk salakina. Becus mah teu becus we. Ceuk bojona bari katembong murubut cimata. Naon aju kahayang maneh? Anu ku urang janji sorang kunte. Cuk rasa kami mah saumur miuku maneh. Syakur kahayang sok ditutunang. Bebe pikir gerak. Iraha urang sok ngabeakun kana syakur kahayang maneh teh. Hayang itu hayang ieu. Kabeh laksana. Ari ayeuna sok asa teu pupuguh pisan. Isuk-isuk geus ngambek tara-tara ti sasari. Mun aya kahayang deui, pok ngomong sing bener. Piraku ku kami moal dilaksanakeun mah. Hayang naon sebutkeun, harga sabaraha oge tek dibeli. Kapan ieu dunya brana sakieu lobana teh nu saha? Nu maneh kabeh oge ulah nyieun pujuk jigirang. Can baraka geus ngambek jeung corik. Alakuan siga budak. Mun aya kahayang anu can geus kasorang ku maneh. Pek bae buli ku sorangan. Duit loba. Beak itu banasaran. Hari keur pamajikan mah. Ceuk salakina. Bangun deudeuh. Moal kabeli ku sorangan mah. Ceuk bojona ngadilak jeung tuluy nyusut cimata ku dampal leungeunna. Nah, make moal kabeli. Harga sabaraha eta teh? Puguh hargana. Nah, make teu puguh hargana. Asa ararane tuing kadengena oge. Jauh hargaan kahayang kami mah. Nah, aduh. Ari mi kahayang nu jaya hargaan mah. Make dipake ngambek bari curik sagala. Prak-prak we kadinya. Mondong bebe jadui ka kami. Moal bisa gitu. Nah. Piraku barang murah, make jo bisa. Kapan nu mahal oge, urang mah bisa kabeli. Ceuk salakina, siga nu heraneun. Moal becus madi nu kitu mah. Piraku, namanya teh hayang kapal udara. Ada wayang teng waya, pok ngomong hayang naon. Ceuk salakina beuki heraneun. Bisa ngalaksanakeun. Ceuk bojona bari neuteub. Daek madu, pasti ku kami dilaksanakeun. Daek di bentar gelap, mun kami ngabohong mah. Sumpah mah gampang keur para bocil mah jalir. Tapi buktina sapanjang kami dipuhul. Dihukum geus 40 tahun nilana. Nepi ka ayeuna eta kahayang geuning teu laksana keneh bae. Ceuk bojona bari ragrag deui cimata. La ilaha illallah. Nyayang naon adu maneh teh. Piraku sakitu lilana can kasorang keneh mah. Sakali acan. Nepi ka ayeuna acan. Hayang naon aju? Can hati. Poekeun kami mah. Piraku kudu nyao kana hate bajur mah. Jeet oge moal kakobit. Lamun ku kami dibejakeun ayeuna.
Nyaha rek dilaksanakeun. Ceuk bojona pinuh hareupan. Pasti umur ge baris jibikeun keur nyumponan ka hayang pamajikan mah. Ceuk salakina bari unggeg. Hayang kami mah moal beunang ditukeran ku nyawa sabab sarua pada nyawaan. Ceuk bojona semu humandeup. Oh kitu. Hayang anu nyawaannya maneh je. Ceuk salakina semu kageteun. Nya, Jawabna Pondo. naon? Baik bejakun. Hayang etaun lah nu eueuh di urang. Eta hese rek anu kitu teh geuningan. Ceuk bojona semu nu asa-asa rek nyebutkeunana de. Uluh, mani bulat buli joy manehna mah. Ok bae kadinya. Sing tegas ngarah buru-buru ka harti. Ceuk salakina siga rada banasaran. Hayang bugana. Cenah lalauna. Si burung sugan teh hayang nanaon. Ceuk salakina bari nyeureukeudeug. Nah makin yang syurikeun yang nyebut burung segala rupa. Nah cobaan teh siji awewe nu rumah tangga puluhan tahun. Mika hayang anu sarupa gitu. Ceuk bojona molotot bari rambisak tembong cipanona tingkar celak. Manehna ulang ngambungnya. Lain kami honda panuju kana kayang gitu deh. Malah lamun maneh nyaho kana hati kami. Meureun moal ngabibisani deui. Sabab kayang kami mah bisa jadi saladus kalieun ti maneh. Hayang naboga anak deh. Gerawe pikir ku maneh. Kami ti ngongora usaha keur saha. Ukur keur maneh sorangan. Dari anak mah geuning teu diparengkeun pisan. Jika anu teu dipercaya ku pangeran, dipangerja Gusti Allah bae. Sakabeung mah kami teh sok ngarasula. Nepi ka embung usaha. Sabab mun dipikir kerja make kudu dipopohan deui teh. Sakieu geus kaliwat cukup moal beak di dahar ku urang. Duaan, nepi ka bae oge. Lamun seuk boga anak mah, wah leuwih jigieu kami seson usaha teh. Da hayang aya wariskeun anu jadi anak meureun. Nya, tapi nya dalah di kumaha. Da geus milih urang kieu. Umur geus tunggang gunung geus deukeut ka hareup. Geus lagu tunggang logak. Anak anu dibikangan berang puting. Nepi ka kiwari teu burung-burung ajan. Itu ngomongna Baha Ajid. Bari sorana oge siga beura kawas dalang das manggung sapeuting bae. Malah teu karasaeun deui. Nepi ka aya cimata anu nyangsang dina kumisna. Bakat kagugat ka hayangna. Nepi ka harita can ka sorang keneh bae. Baraya kaum dangu. Ewe salaki harita di hareupeun hau. Ngaradon bedah cimata. Ting aling sreuk siga katarajang ku salesma. Mana horeng kitu geuning mungguh anu hirup di dunia. Najan beunghar hejo lembok. Tapi mun teu boga anak. Hate kosong asa suwung aringgis pegat turunan. Urang liwat ewe salaki anu harita keur saredih di hareupeun hau. Ayeuna urang nyaritakeun Bah Nali nu ngungkug leumpang mapai galeng
bari manggul tolombong. Harita geus datang ka pakarangan Bah Ajid terus keketrokan panto bari bupuntenan di hari. Mani ngadehem heula da ngarah kadengeun meureun mere kode kanu boga ima. Punten, Kulan. Punten, Kulan. Sada aya anu pupuntonan di hareup. Ceuk Bah Ajid ka bojona. Cing teang, aya semah saha eta teh? Baraya kaum dangu. Maesi indit kahari. Rai mukakeun panto bari nanya. Gimana ieu teh? Numohon, Cik. Eta tipali kidul Kulan. Dupi Bah Ajid teh aya. Ceuk Bah Nali semua dongko. Aya, gantosan heula. Ceuk Maesi bari asup deui ka dapur. Aya semah didinya cenah. Cibulah kidul. Malah make mawa tolombong segala lupa. Jahanya. Ceuk salakina bari nguliat cengkat. Pek ngagisik panonaku tungtung bayuna bari terus keluar. Hai, kuning nali. Aya naon si Cinarion tuing make ka dieu euy? Ceuk Bah Ajid nanya ka Semah nu geus wawuheunaker sigana mah ngan karek nganjang harita nu matak Maesi teu wawuheun oge ka Semah teh. Numohon, ya abdi teh. Gaduh lalap. Hoyong ka tuang ku Abah di dieu. Ceuk Bah Nali adabna keur maklum kanu beungar. Uluh ayu syukur. Ceuk Bah Ajid bari ungguk sarta terus ngomong ka bojona. Gura cari mah aja pangirim nali teh. Nam guar di dapur. Eta tolombong dibikeun ka Bah Ajid ku Bah Nali teh. Adi iyo kuning uy. Ay aya ayam sasabihan segala rupa. Jeung mani araluih kieu. Siga ayam adu. Ceuk Bah Ajid bari nyokot ayam sajodo tina jero tolombong nu numpang dina sosin. Numohon, Bah. Enging ngaja we. Ngangge ngintun ka dieu. Dumeh abdi gaduh paparoan ayam adu. Anu sae. Anak ayam sayu teh uy. Ceuk Bah Ajid bari nilik ka anak hayam teh. Mani hade kieu ieu mah. Anak si mesin. Nu sohor teh Abah. Aduh, batuk anak si mesin. Lurus, Bah. Jawab Bah Nali ungguk. Aduh, boga ayam hade urang yu. Ceuk Bah Ajid bari seuri. Mangga anak si mesin nu paotong. Dibasir ko jamah wah. Ayam sohor pisan. Mun ngahaja mo 5 tara dibere. Ayo na kabenaran boga. Syukur oi syukur. Cenah manis sababaraha kali nyebut syukurna oge bakat ku atuh nu resep ngukut hayam adu aya nu ngirim. Ale, kurungan sing hade-hade ieu anak ayam teh. Ma sugan we mulus. Urang boga ayam adu turunan si mesin. Baraya kaum dangu hayam jeung tolombong geus dibawa ka dapur ku Maesi. Ari Bah Nali harita geus diuk dina kursi hoe nu aya dina teras hareup di sanghareupan ku pribumi.
Aja banyak di barang kirim teh. Nah, ayah perlu naon deui ka urang, uy. Ceuk Bah Ajit. Mimitin nanya deui ka Sema. Sumohon eta bade taeun. Sema dehem heula. Terus ngomong deui. Bade aya eta nu mawi ngadeus ka dieu teh. Aya perlu penting pisan kulan. Perlu naon, uy. Bobok bae kadinya. Monjong era-era ngomong je. Manisi kanu kasih masih lain mah. Ceuk pribumi rada seuri ngadenge carita anu karagok teh. Abdi teh bade nyambut sawa nu juragan ios. Legana sabau leuwih teu. Gaduh kangge ongkos-ongkosna. Ceuk Bah Nali bari tungkul. Jadi bujuk kujuinya. Leres manawi luntur gali bade nambut bae artos. Seurna 5.000 perak mah. Pada nyawa diwangsulkeun deui kangge palalangkungna ti abdi. Itu ceuk Bah Nali rada ngabohong. Dari bebeja nginjem duit keur pasang buntut nalo mah bisi teu dibere. 5.000 perak si lain butuh dinya. Leres kulan. Mual aya ari sakitu mah uy. Paling ge ukur 1.000 perak mah murun aya we. Baraya kaum dangu. Bah Nali rada ngeluk ngadenge ukurek dibere 1.000 perak teh. Sabab inggis teu dibere nginjem sapamenta ku Bah Ajit. Dari ukur 1.000 mah moal mahikeun ningker angka sioh naga anu 8 teh. Goreng-gorengna oge kudu 1.600 perak. Kumaha lamun ngan aya 1.000 perak. Nah, rek ditarima ku si lain uy. Ceuk pribumi. Kapa meng sakitu mah Bah? Ceuk Bah Nali rada ngesang da sieun teu dibere nginjem keur kaperluan masang. Lamun hayang loba mah aju mah kudu make candun barang bergerak. Aja wabang syamas karek menang loba nginjemanana. Dah, namun si lain boga mah yang cukup dewek dibere. Naon barang bergerak teh Bah? Ceuk Bah Nali. Motor, mobil. Oh, teu gaduh nu kitu mah. Abdi mah ukur gaduh pakarangan sata lapok jengkol sareng 50 tiji. Jawab Bah Nali bari gugudeg. Siapa lah jumbak lembut je. 10 tumbak. Ih, amun eta lembut dicandunkeun ka dewek. Angke ku dewek dibere nginjem duit 5.000 perak. Tapi kudu make jangka waktu. Sabaraha bulan arek dipulangkeun anak deui duit teh. Mangga Bah. Rorompok abdi ditanonkeun ge. Cangkana mah saparantosna dibuat bae. Ku abdi dibayarna mah. Ceuk Bah Nali rada marah mae deui ari rek dibere nginjem duit mah. Ayeuna dibawa palangkona. Nu mawi henteu. Da emutan teh teu patos penting. Ih, aduh, penting balangko mah uy. Sabab tanpa aya surat-surat nama yang dimuat dibere. Mun kumaha tuh? Da palangkona mah aya di rorompok. Ceuk Bah Nali bari ngarenghak. Isukan baik balangkona bawa kajiu. Yang gus datang balangkona karek ku dewek dibere nginjem. Aduh, kumaha Bah? Mengkaning abi teh perluna dinten ieu pisan. Meme tengah dinten
Margi abdi aya janji karerencangan dinten ieu Sabtu. Padahal mah rek pasang sieun kaburu tutup nu ngajual buntutna. Baraya kaum dangu pribumi rada ngahuleung heula sakedeung. Teu lapok ngomong deui. Kulantaran dewek diberi anak ayam hade, karesep dewek ayam adu mah. Jadi Gus kabuli hade ku si lain teh. Ayeuna kahayang si lain dikabulkeun. Rek dibere nginjem duit 5.000 perak. Ngan isukan barang kona ku si lain. Kudu dianjurkeun ka dieu. Mangga bah. Jawabah nali semua tohun. Ngadenge carita Bah Ajid kitu mah. Baraya gaum dang gancangna carita harita Bah nali geus dibere nginjem duit lobana 5.000 perak. Anu balangkona isukan rek dianterkeun kadinya. Sanggeus beres perjanjianana sarta ditanda kucap jempolna bae. Da Bah nali mah buta huruf kana nulis mah. Biasana ukura angka wungkul. Da diajar ku anakna nu leutik nu kare kelas 2 sakolana di Lumbung Babakan Ciparai. Kapaksa daek diajar angka soteh sapanjang usum buntut nalo jeung loto bae. Dari kana nulis mah kare keleleng kahalu ngan maca saeutik-saeutikeun mah geus taram-taram dirarampa. Sanggeus nyakuan duit jung amitan harita tuluy bae mulang ka kidul. Lempang mapai galeng bari heheotan. Da geus boga keur pasang buntut tea. Sadatangna ka imah terus bebeja ka bojona yen nginjem duit teh geus hasil 5.000 perak. Tandona bakarangan jeung imahna nujangkana saenggeus dibuat bakal dibayar. Baraya gaum dang anak bojona kacida atoheunana ngadenge nginjem duitna hasil mah. Omo eni mah harita bari menta keur lalajo ka taman senang. Ku bapana dibere 100 perak sarta amanat adina kudu dibawa lalajo jeung balikna ulah beuteung teuing cenah. Bojona dibere duit 1.000 perak keur pasang buntut. Anu angkana mah dimangsa bodokeun kumaha karepna bae. Baraya gancangna carita poe eta keneh Bah nali jeung bojona anu geus kasandingan pasang buntut tea. Masing-masing geus parasang ka bandar. Nu pasangna teh disakalikeun duitna dibeakeun kabeh. Majar maneh teh cenah. Ari pasang saeutik mah sok kagok dina meunangna. Matakan nyeri hate bae. Sarta marasangna teh pada masing-masing angkana bae. Sakarep-karepna sarta bon buntutna oge pada nyimpen masing-masing. Mak biut dina wadah seupaheun. Haribana 5 dina jero karepus diselapkeun maneka rentil sababaraha bon minuhan sabudeurna sisi karepus. Anu geus kaedanan pasang buntut mah geus tara mikirkeun kana bakal eleh deui.
poho kana naon-naon wani anjuk ngahutang anu kumaha engke behena bae. Itu watakna nu gila buntut mah saperti kalakuna bahanali jeung bojona tea. Malah dina zaman kiwari mah anu geus kaedanan ku buntut teh manina reka beka mamana teu awewe teu lalaki kolot budak aki-aki nini kundang iteuk milu parasang buntut teh teu sirikna budak orok oge geus diwarah dibabawa pasang buntut ku indungna. Baraya kaum dangu waktosna barantosep cag enjing urang teraskeun kana hanca salajengna. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana jeung kaluluputana oge hapunten mugia kusadayana dihapunten sareng. Hatur nuhun ka baraya kaum dangu kasadayana anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana. Mugia sing janten amal ibadah anu langkung sae. Mung sakitu bae insyaallah enjing diteraskeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.